Tingali ieu anu geus di mana eta SIM? Lihat di mana? Loba gitu bagoy edan. Si eta tuh ditutupan kunci itu adalah bahaya kali berkah barokah bos. Loba ieu balanya nama teh sakardus kieu mah Qasim euy. Urang mah nuturkeun hungkul da bakat ari backing mah kieu. Backing mah nutur we kumaha supir dah kenek mah teh. Loba euy. Coba balik ka dieu bos. Pati kamu balik tuh bos euy. Balik tuh ka dieu bos. Loba euy balanya guys tinggal sok buka bongkar. Berkah barokah di hari ini dikarenakan barusan ada yang sawer. Jadi kita belikan langsung ya. Soalnya yang serada berkurang tinggal serada carang kieu cok orang lagi. Tunggu serada carang, serada berecekan tinggal isi ada jira ya. Parah imam omnya tamantakan kurang langsung sawer langsung dibelikan tuh. Mang Qasim berkah barokah pokoknya si tampan idaman cantik kemenawan.